Naheran cai lanjut mais tahu dina hawu. Nah jadi carita nanya barudak ieu salaki hayang ka pais tahu ngomong bae laju mah ieu mau nggak mau ieu aing mais tahu. Lain cenah lain ku hayang-hayang teuing ngeun ieu aya tahu dina kulkas Bangka maksudna mah kitu meureun. Maklum pan boga pamajikanna ngedul tah lanjutnya ieu tahuna geus diajurkeun mah tidak lupa da ku aing di tomatan di bawang putihan atuh heueuh dipake endog sagala aja supaya ngeunah. Moal ngeunah lamun henteu make royco di dieu ge ditambahan gula sagala biar ada manis-manisnya. Lanjutnya barudak atuh diadukeun dak tah horeng ieu endogna kurang laju ku aing ditambah deui hiji jaeta ieu tahuna pan 2 bungkus. Ulah poho geus tercampur rata mah tidak lupa dak ieu daunna dideang heula supaya leuleus atuh jah heuras magati dak marincikeunna ge tah doang kieu nya aing geus ieu mah geus dideang ngeunaheun teh heh ngalipet-lipetna. Tah di dieu ge nya mulai dibungkusan atuh terus bae dibungkusan doang kieu dak sabenerna mah ngeunah ieu pais tahu ngeun cik aing mah raribet sok hulapna mah ieu mais tahu. Laju mapan lumayan ieu ge kana hawu jabari soalna nya dak atuh ieu lanjut teh aing geus mais tahu aing naheuran cai ja aing naheur cai kana kompor mah lain komporaneun jarada kebel naheur cai mah komo deui sok aing sok bapanci-panci soalna saminggu acan mah telok naheur cai lumayan aing geus boga stok cai nginu mah pan ngeunaheun atuh teu niup seuneu bae jara ribed.